Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Najwa Anggraini Nurulizah di acara Warta Sunda. Warta kali ieu bakal ngabahas tentang BTS di AMA atau American Music Awards 2017. Boyband BTS anyar tampil di gelaran American Music Awards 2017. Penampilan BTS berhasil ngajieun para penonton sareng bintang Hollywood ngikut nyanyi jeung joget babarengan. Di panggung Microsoft Theater, Los Angeles eta, BTS ngabawakeun lagu anyar mereka DNA. Lagu di album Love Yourself Her eta jadi nanggung negara Paman Sam terbukti jeung asupna di baris tanggal lagu Billboard Hot 100. DNA bertahan di tanggal lagu bergengsi AS eta nepi 4 pekan. Dikenalkan ku The Chainsmokers, BTS ngagebrak panggung AMA jelang segmen panuntungan salah sahiji ajang bergengsi di Amerika Serikat eta. Waktu BTS mulai jogetan, maranehna di luhur panggung, penonton langsung sorak jeung ngangkat leungeun milu joget. Sepanjang penampilanna, BTS joget energi jeung vokal tetap stabil. Beberapa di antara penonton oge ngajoget mamen eta make HP-na. Ieu cuplikanna. 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 내가 말해줘 내가 찾아 헤매도 너라는 걸 우리 만남은 수학의 공식 정겨운 일본 운명의 증거 내 꿈의 춤춰 Take it 너에게 내민 내 손을 정해진 숙명 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 무한의 세기를 넘어서 계속 오랜 세상에도 아무도 생에도 영원히 함께니까 DNA 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA I want it this love I want it their love 에게 집중해 좀 더 세게 날 이끄네 DNA 하는데 이건 I love this 우리만의 true love 그녀를 볼 때마다 서로 지나치게 놀래 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까 애초부터 내 심장은 널 향해 뜨니까 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 우주가 생긴 그날부터 계속 무한의 세계를 넘어서 계속 우리 전생에도 아마도 생에도 영원히 함께니까 DNA 이 모든 건 우연이 아니니까 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA 돌아오지 말라 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 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 함께니까 걱정하지 말라 이 모든 건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 운명을 찾아낸 둘이니까 DNA 우연이 아니니까 DNA 우연이 아니니까
keberhasilan ieu ngajieun BTS jadi grup K-pop kahiji menampilkan di ajang American Music Awards. Tampil di Amas oge ngajieun BTS sajajar jeung panyanyi papan luhur Hollywood kos Lady Gaga, Christina Aguilera, Selena Gomez, Nick Jonas, jeung Niall Horan. Maranehna oge tampil di Amas. Sebagai penampil, BTS oge ngalewat karpet belum di Amas. Maranehna ngucapkeun hatur nuhun ka para penggemarna anu akrab dicalukeun ARMY. Abdi terpercaya ieu hebat, ARMY maraneh jieun ieu kabeh jadi mungkin. Cek BTS keur diwawancara di Amas. Sakitu wae ti abdi. Maaf bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 너를 찾아낸 둘이니까 DNA